Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pamirsa lima warta nu parantos dugi kameja redaksi Cicalengka TV. Seda kasanggakeun dina pidangan warta nu ku basa Sunda Tanggara Pasundan edisi Senin kaping 8 Februari 2015. Simkuring Nenden Widianti sareng Wisnu Mustika Malik nu baris ngadugikeun warta salengkepna. Mangpuluh mahasiswa anu kabeungkeut dina Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atawa PMII Kabupaten Bandung kamari ngajora gedung Kapolda Jabar. Dina unjuk rasana eta para mahasiswa teh fungsi parea-rea omong jeung polisi. Oke pemirsa, bersama saya Yudi melaporkan di Kapolda Jabar tentang demo koruptor. SPP turunkan. Turunkan harga BBM. Ya pemirsa, tadi sekilas gambar dari demo koruptor. Sekarang kembali ke studio. Hatur nuhun Yudi atas ngalaporkeun secara langsung tina Mapolda Jabar. Eta nu daremo teh ngagegerkeun buruan Polda Jabar dina orasina anu ngarunjuk rasa ngadongsok sangkan Polda bisa sagancangna ngarengsekeun kasus korupsi bantuan sosial atawa bansos Kabupaten Bandung. Lantaran dina eroganana dana APBD Kabupaten Bandung tahun 2005 sampai 2006 nu nitih 3 miliar teh geus dikorupsi. Eta unjuk rasa fungsi direretkeun ku polisi lantaran eta mahasiswa teh arasup kaburuan gedung Polda Jabar. Basa para mahasiswa rek nulikeun deui orasina, pihak polisi langsung ngeureunkeun eta unjuk rasa. Polisi boga angkeuhan yen eta unjuk rasa teh dilakonan di lingkungan kerja tur ngaganggu karyawan anu keur digarawe. Lian ti eta aparat ge mere disangkan mahasiswa asup ka gedung pikeun nepikeun orasina langsung ka Kapolda. Tapi eta nu arunjuk rasa teh keukeuh hayang ngalakonan orasina di buruan. Antukna mah eta polisi teh langsung nyokot mikrofon nu dipake ku mahasiswa. Nya tidinya antara nu arunjuk rasa jeung polisi teh jadi saheng silih heureungan. Polisi ge kungsi ngancam saupamana nu ngarujuk rasa teu daek asup nepungan Kapolda, unjuk rasa barisna dibubarkeun. Antukna mah eta anu arujuk rasa teh daek asup ka gedung pikeun nepikeun pangdongsokna. Pemirsa, Tanggara Pasundan dinten ieu urang cekapkeun dugi ka dieu. Aya sawer ti sepuh urang dinu kiwari ngancik di Bihar. Sejak ayeuna sapeureun jaga mugia janten leunyepaneun kanggo urang sadaya. Ngawakilan nu ngolotkeun Tanggara Pasundan simkuring pun Nenden Widianti sareng Wisnu Mustika Malik, Seja Amit, Mungkur Amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.